Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman salapan ya. Asana pamit telepat bagian ieu. Tah kamari teh kan sagala rupa pagawean kudu jadikeun ku urang teh tasbih keur eling ka Allah. Wa qad ajma'a sareng nyata geus sepakat sahal ulama ala annal kasba kana sanyana kasab eta wajibun, wajib wujuban kalawan wajib. Jadi kasab teh wajib euy. Wajib kasab dan naon urang mah penting mangalengkah neangan pakasaban supaya ulah toma teuing ka makhluk teh, ulah toma ka makhluk teh. Muakkadan bari dikukuhkeun ta wajibna teh. Mulhaqon nya disarwakeun birutbatil imani kana martabat iman. Jadi neangan pakasaban teh itu mangrupakeun tina sapalina martabat keimanan. Duh, wa maklumun tadi kanyahokeun annaman ari sanyana jalma lakas banu teu aya kasab eta maujud lahu kasiman bahwa eta maka ari siman takal mar'ati lalaki nu teu boga kapakasaban maka eta lalaki sapertikeun awewe lahadon nu teu aya bagianana eta maujud lahu itu si rajul birrajulati dina kalalakianana. Mun lalaki geus mung kasab geus menjadi awewe dimukena geus ditiungan gitu cenah euy. Pada bagian dina urusan kalalakian teu pantes sabab ayeuna jatnika na kewibawaan seorang lelaki itu dina pagaweanana. Tina pagaweana bisa kagambar kahirupanana gitu tah. Wa kana sareng kabuktosan sa sahibul wasiati Syekh Ibrahimnya atawa saya sahibul wasiat euy Sayyid Abdul Wahab Asy'arani ya. Sahibul wasiat rahimahullah taala amin yaqulu ngadawuhkeun hukmul fakiri ari hukumna fakir. Fakir teh jalma anu ngawungkulkeun dina ibadah alladzi anu lahair patanu teu aya pagawean eta maujud lahu ka itu fakir ka itu ladi eta hukmul bumati sapertikeun hukumna manuk buuk asakinati anu cicing pil harobi dina imah anu kosong. Laisan teu aya fi hadi itu bumah nyana naf'un manfaat di hadin ka jalma. Bumah meureun dibacana itu pilaku baumah. Luka buah mah bumah meureun nya la ala sawab tarosna ka bueuk. Jadi kieu hukumna ayeuna jalma anu ngawungkulkeun dina urusan ibadah tapi eueuh pagawean pomo eta jalma teh fakir sahingga henteu digawe eta teh akur jeung hukumna sapertikeun bueuk nu cicing dina tempat kosong dina pada eueuh manfaatna. Naon dipikasieun moal bueuk dina tempat kosong kitu mun di hotel bueuk dipikasieun euy aya simaan gitu tah. Jadi kade urang tetep kudu digawe. Gawe ulah poho ngopi. Walama doharo dina sanggeusna mertelakeun ngadohirkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana risalahna lam ya'mur teu marentah Rasul teh adan ka hiji oge min ashabi ti sahabat-sahabatna Rasul bitarkil hirpati kudu ninggalkeun pagawean alati anu biadihi anu tetep itu lati dina kamampuanna itu ahad bal aqarro bakal balik dan netepkeun itu nabi teh hum ka itu sahabat ala hirofihim kana pagaweanna itu sahabat wa amaru jeung marentah Rasul hum ka itu sahabat bin nasi kana ngaluskeun tapi hadina itu hirpah. Rasul oge geusna diangkat jadi nabi, geus aya risalah, geus aya parentah ti Allah, teu pernah marentah ayeuna ka sahabatna kudu terus berjuang ninggalkeun pagawean. Henteu, tetep kudu digawe. Tetep kudu dibawa balik dan netepkeun yeuh maraneh teh digawe sing alus, komo digawe di batur, kudu kaya-kaya digawe di sorangan. Kitu kan? Kudu sing alus dina pagawean sabab hasil pagawean nandakeun ta jati dirina eta jalma. Lamun ayeuna urang meureun nyieun pagawean asal-asalan padu jadi bisa jadi hirupna ge asal-asalan gitu. Heuheuy. Tah pokona mah kitu belah. Wa kana sareng kabuktosan itu Syekh nya sahibul wasiat. Qadasallahu sirruhu yaqulu. Wadawuhkeun kieu. Al kamilu ari jalma anu sampurna ari guru anu sampurna eta man jalma yusliku anu ngambahkeun si iman annasa ka manusa. Wahum bari ari itu nas eta pihiropihim di pagawean-pagaweanna itu nas. Jadi guru anu sampurna mah anu tetep ngajarkeun ka manusia teh kudu digawe. Jadikeun pagawean jadi tasbih kamari kan gitu.
laman lain jalma yakmuru nu marentes iman hum ka itu nas bitarkil hirpati kuningageun pagawean lain ayeuna geus berjuang bae nama ti dieu ka dieu tinggalkeun pagawean tinggalkeun keluarga lain nu kitu guru nu sampurna mah justru guru nu sampurna mah ulah ninggalkeun ye bisi maneh toma bisi maneh berharap yang dibere ku makhluk ulah ninggalkeun pagawean terus gawe kewajiban terus digawe urang kudu kitu beuh kapanggih di dieu ya Allah ya Rabbana tuh bitarkil hibahata yusallikahum sehingga ngambahkeun itu jalmi itu guru nu sampurna tehum ka itu nas ngambahkeun kadat Allah ka hadrat Allah tapi ku jalan pada melanana kitu nepi kalau ku pagawean ge ari lalaki mah ayeuna boga napakohkeuneun mikirna kana napakoh oge teh jadi kiparat dosa isuk-isuk urang bari ngopi udut Gusti uduhkeun abdi jalan Gusti padengan apakah nu jadi keluarga seruput kelenyun urang teh udut oh nya ka dieu eta mikirkeun kitu oge geus jadi kiparat mikirkeun oge geus jadi kiparat dosa tapi ulah mikir unggul ngalengkah urang teh tah kitu fa innahu maka sanyana kalakuan jeung tingkah mamin amrin teu pati-pati aya ari hiji perkara masyru'in anu diatur ku hukum syaraknya illa angin wayumkinu eta kongang al arifa ka guru anu makrifat jadi mapul ieu naon ayu sila yen tangan nepikeun itu arif sohibahu ka anu ngamalkeunana itu masyru' nyaeta muridna anu ngagaduhan itu masyru' ila hadratillahi ta'ala anu ngamalkeun nya ka hadrat Allah jadi ari bener-bener guru anu sampurna mah yeuh nya sanyanyana ayeuna tina perkara anu diatur ku hukum syara eta teh ngongangkeun ngamungkinkeun seorang ayeuna jalma nu digawe santri nya santrinya ka guruna nu geus marifat kudu nganepikeun kadat Allah teh tina urusan sanajan tina urusan hirpah ge guru teh kudu nudukeun ye digawe oge bisa musyahadah jeung Allah ye digawe oge bisa nepi usul ka Allah kitu dibarengan jeung keikhlasan bihilafil amri perbeda perkara alati anu lam tusra nu teu digelarkeun itu lati wa kana sareng kabuktosan sahyatan yaqulu ngadawu si al mukminu ari mukmin eta al muhtarifu anu digawe eta akmalu leuwih sampurna indi munggu kami minal mujadibi tinimbang anu ditarik min masyayihi jawaya ti pirang-pirang guru di pajajahan bumi jadi kieu jalma unu iman anu daek digawe eta teh leuwih sampurna di pandangan ieu syekh di pandangan Allah tinimbang ayeuna jalma-jalma guru-guru ahli thariqah anu mana di pajajahan alam dunia alladzina jalma-jalma yaquluna anu ngadahar itu ladina bidinihim ku sabab agamana jadi nu diberean terus ku keluarga nate ku kaum nate ku umat nate tuang nate tidinya sagala tidinya walaya sajeng teu aya tanya itu yaquluna teh dinya biadihi tina kakuatanana itu ladinanya jadi lain menang manehna lain menang anjeunna barang tuang teh tapi balik teh pamasihan ti kaum-kaum ti umat-umat naon hirpatun pagawean duniawiyatun nu bangsa dunya ya Allah ya Rabbana kitu ta'ufuhum anu ngaraksa ta itu hirpahum ka itu siladina an sodakotin nas tina sodakona manusia wa usahihim sareng kokotorna manusia nyata sebut zakat ya jadi alus kene ngadahar ladang sorangan euy tinimbang ayeuna dibere sodako ku batur mah tarima sodako mah urang pake naon pake bangun kobong masjid itu sodako batur teh zakat tarima gitu ya Allah lebih alus kitu urang teh dahar tina ladang kesang sorangan waqad akrama sareng nyata geus ngamulyakeun sallallahu Gusti Allah al muhtarifata ka jalma anu digawe bi umurin ku pirang-pirang perkara udilu nu diunggulkeun itu muhtarifah teh bihaku itu umur al muta'abbidina ka jalma-jalma nu ibadah kabeh min ghair hirpatin tinimbang anu teu digawe jadi di pandangan Allah leuwih alus kana jalma nu digawe kaunggulanana tinimbang anu teu digawe sabab ku digawena tah eta jadi kiparat kana dosa
naon wae al awalu ari nu kahiji eta anna a'mala ahadim nasanyana amal-amal salah sahijina tati itu si jalma-jalmanya si mutarifah lahu ka itu si ahad li kaunihi kana kabuktosan si ahad eta yaqulu ngadahar itu si ahad min kasbihim tina usahana si ahad lal min sodaqotina si lain tina sodaqona manusia aw sahim atawa wa sahim sareng kokotor-kokotorna itu nas. Jadi kusabab naon amalna tah hiji jalmanya kana kasab teh. Eta si jalma teh ngadahar sodako sagala rupa tina hasil kasabna lain hirup tina ladang sodako manusia bahkan tina narima kokotor manusia nyata zakat. Halus eta teh tina kesang sorangan. Asani ari nu kaduana eta adamu dakwahu teu aya pengakuanana si ahad al ilma kana ilmu kana nyaho wa takabur sareng kana takabur ala jahilina ka jalma-jalma nu bodoh. Jadi engke teh moal aya pengakuan yo kuring nu paling nyaho akhirna kana takabur ka jalma-jalma nu bodoh seolah-olah aya ngatur jalma nu bodoh ieu loba sedekah nya ka kuring we sedekah teh jajauhaneuna kayak kitu tah paya syadu maka nyaksian itu ada hikoro tanapsi ngarasa teh kana hina dirina itu si ahad wa ta dimagoiri jeung agungna salian ti si ahad ningali batur teh leuwih mulia urang ngarasa diri hina kan kitu kun indanas tah kun inda nafsi sarunas kudu ngarasa urang diri urang teh di hareupeun urang sorangan mah jadi jalma panghinana wa kun indanas tah rijalan minan nas di hareupeun manusia urang kudu bisa jadi jalma nu biasa-biasa tapi kun khairon indallah tapi di hareupeun Allah mah urang teh indallah teh khairun nas pang alus-alusna kun indallah khairun nas pang di hareupeun Allah mah urang pang alus-alusna manusia gitu tah ieu nya wa tadi mugorihi wasalisu nu katiluna eta salamatu salamat nasi ahad minasubahi tina kasamaran pirang-pirang kasamaran al aqliyati nu bangsa akal jadi euy ajengan boga mobil boga motor kete oh yang heueuh boga pelak lauk meureun euy pelak lauk ngurus lauk tina lauk meureun kitu billahi di Allah taala wa fi rusuli di rasul Allah wa aqwamihi sareng pirang-pirang hukumna Allah jadi gitulah eta maksud namanya sabarikeun gitulah Arabiun kaupatna idza waqa'a di mana tumiba itu si abdun pi maksiatin dina hiji maksiat si ahad yasiru jadi tah itu si abdun teh yashadu nyaksian si abdun kubhahu kana gorengna itu maksiat jadi dina nalika engke gawe maksiat ku ayana urang daek gawe rasa ilas rek neangan maisa maka bakal ditinggalikeun ku Allah teh gorengna maksiat sadar ge urang teh bisa ibadah ka Allah wala yaro hita nekadkeun si ade anda usahnya si ade eta alami gawe si ade sayan kan hiji ku oge yukafiru anu ngiparatan ta itu syai haka itu ahad engke teh balik da dina pagawean sapopoena eta teh bakal jadi kifarat keur dosa-dosana tuh nya kitu moal ningali engke teh isukan teh si jalma teh ngamigawe eta sabab naon beak dosa nu maksiat eta ku ayana urang ngalengkah neangan maisah gitu. Wa ghairi dalika santi madkur wa kana kabuktosan sareng salianti itu yasir wa yasadu kadi Sayyidi Ali Al-Khawas yaqulu ngadawukeun Ali indi eta tetep disandingan kami annaladina ari sanyana jalma-jalma yaqulunu jalma nu yaqulun ngadahar itu ladi min kasbihim tina usahana itu ladi walau makruhan sanajan eta teh nu makruh kal hujami seperti tukang ngabekam wal qanuati sareng tukang gawe panah beureun moro beureun gadunya eta asanu leuwih alus minal muta'abbidi inimang jalma-jalma nu ibadah alladzi anu yaqulu nu ngadahar itu ladi bidinihi ku sabab agamana itu ladi wayut imu sareng mereka daharan ka itu ladi sahanan sumanusa bisilahi ku sifat solehna itu ladinya jadi gitu tanya menurut Ali Al-Khawas oge sami nu paling alus majal mate dahar tina kasabna sanajan makruh seperti tukang bekam jeung tukang panah eta teh leuwih alus tinimbang ahli ibadah anu mana ahli ibadah eta ngadahar daharnya tina ladang agamana ladang manggung mah ladang menyem-menyem nyem-nyem ya Allah ya Rabbana astagfirullahaladzim lah pokona mah tina ladang anu maparinan katuangan we manusia ka eta ku sabab sifat solehna kitunya leuwih alus kana urang usaha sumalayah pa tuluy teu samar deui naon anal kas basanya nakasab li takasuri pikeun ngalobakeun
harta wa tafakhuri jeung pikeun gumede urang teh sombong eta madmumun dicacad syar'an menurut syarat kade ya kasabulah hayang ngaloba-loba harta niatna urang hayang mere napakoh we anu jadi keluarga teh ulah niat ayeuna urang panas ku batur sabab eta teh dicacad ku hukum syarat. Wapil hadis dina hadis mah man sing saha jalma tolaban nyupri siman adunya kana dunya halalan anu halalnya bari anu halal mukasiron ngalobakeun kana harta mupakhiron tur anu gumede nya sombong lako maka bakal panggih itu siman Allah ka Gusti Allah taala wa huwa bari ari siman ala wa huwa bari ari itu tanya tolabau dunya etanya alahi ka siman eta godbanu jadi bendu pokona mah jadi bendu we bahwa bari itu jadi bendu ke kasiman teh jadi kabenduan ya Allah ya Rabbana. Wa kana sareng kabuktosan saal imamu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah padahal eta teh nu halal eta teh ya kulo ngadawu Imam Syafi'i tolabul ziyadati ari nyupri panambah minal halal tina halal eta uqubatun siksaan lamun geus boga tinu halal lo sok hayang namaan tinu sejen kita jadi siksaan ka urang anu mana ibtala nyoba salo Gusti Allah biha ku itu uqubah ahla tauhidi ka ahli tauhid ieu teh ahli tauhid ge sok kitu kade ya anu urang keur hayang jadi muridin hayang usul ka Allah urang teh kade ulah dicampuran kudu teh bener geus we nyupri urang barang halal sanajan kaayaana sakitu ayana pa'lam dalik. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dibuka jalan kahirupan sehingga tetap istiqomah urang digawe kewajiban tetap urang kalaksanakeun sehingga urang sadayana dijantankeun jalmi anu mulia di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.